Asal itu ari anu katiluna qala eta ngadawuh sah al-Hajjaju raja Hajjaj li ba'di atibai kasapalihna pirang-pirang dokter. Sip kudu nyipatan anjeun li kakuring sipatan kana hiji sifat akudu anu nyokot kuring biha kana ieu sifat wala a'du jeung henteu ngaliwat batas kuring kana ieu sifat. Kola ngucap ya ba'dil atibba latan kih pangkihu nakahayan kihu pangkihu matombalakum latan kih ulah nikah anjeun minan nisa'i ti pirang-pirang awe illa patatan angin ka awewe anu ngorat. Walata pun jeung ulah ngadahar anjeun minal lahmi tina daging illa fatyan angin kana hayawan anu ngorat hayawan anu ngorat. Walata pun jeung ulah ngadahar anjeun al matbukho kana perkara anu diasakan anu dipasak hatayan amat sehingga yang enak naon nadjuku pasakanana ieu matbuk wala tasrobanna jeung ulah wa ieu mah ada taukid ini non taukid wala tasrobanna jeung ulah nginum saestuna anjeun dawaan kana tamba obat illa min illatin aing tina arah panyakit. Walata pun jeung ulah ngadahar anjeun mina pakiyati tina bubuahan illa nabi jaha angin kana anu asakna ieu pakihah. Walata pulanna jeung ulah ngadahar saestuna anjeun to aman kana kadaharan illa ajadata angin ngaluskeun anjeun mamgohu kana nyapekna munya kana nyapekna ieu to amen wakul jeung kudu ngadahar anjeun mak kana perkara ahbam ta anu mikaresep anjeun minat pamit tina kadaharan wala tasrobanna jeung ulah nginum saestuna anjeun alaihi kana ieu ma'ah babda paida saribta tah di mana-mana nginum anjeun palata kulanna tah ulah ngadahar anjeun palata kulanna tah ulah ngadahar saestuna anjeun alaihi sartana ieu ma'ah babda sayan kana hiji perkara wala tahdis jeung ulah ngekar anjeun algo ito ngekar kenahan wala tahdis jeung ulah ngekar anjeun algo ito kana nyising wal baula jeung kiih wa iza akata jeung di mana-mana dahar anjeun bin nahari ti beurang panan tah kudu sare anjeun wa iza akata jeung di mana-mana dahar anjeun bilaili ti peuting pamsi tah kudu lempang anjeun qoblaan tanama salama yen sare anjeun walau mi'ata khotwatin jeung sanajan 100 lengkah wapi maknahu jeung eta tetep dina maknana ieu qaul arabi wapi maknahu jeung eta tetep dina maknana ieu iza akata dina hari panan iza akata dina hari panan qaulu arabi ari ucapan urang Arab
Tawadi kudu dahar isuk-isuk anjeun. Tamdudu tamuddu tamuddu tah lempang anjeun. Lempang anjeun. Ta'is kudu dahar sore-sore anjeun. Tamsi tah lempang anjeun. Yakni ngamaksud Arab tamdudu lapan tamdudu. Ieu mah pesat idgham lamun tarina tamuddu. Ieu mah pakul idgham tamdudu. Tamdudu tersa lempang anjeun. Kama qala sapeung dawuh sallallahu taala Gusti Allah taala. Dina pada naonana bisa idgham bisa pesat idgham. Tsumma zahaba ila ahlihi yatamaqqa. Tsumma zahaba tuluy lempang ieu lazi kaparo ila ahli kahlina ieu lazi kaparo. Yatamaqqatu bari lempang. Ieu lazi yatamatto teh asana mah yatamattotu. Yatamattotu getegesna lempang ieu lazi. Payukun capkeun naon inna hamsa bauli. Inna hamsa bauli saytuna ngakar fiih yufsidu eta ngaruksak ieu hamsa bawa jasada kana jasad kama yufsidu saperti yang ngaruksak naon annahru walungan. Ma kana perkara haulahu anu tetep dina sakulingana ieu nahru. Idza sudda di mana-mana ditutup naon majrohu tempat berjalanna ieu nahru. Walungan jadi ditutup tempat ngosorna tempat berjalanna maka ngaruksak kana gigir-gigirna walungan. Kiih ge kitu. Nah dikekar. Aron kopatna fil khabari etepna hadis. Qot'u lapan qot'u. Qot'u uruki arina teuk megatkeun. Arina teuk pirang-pirang urat muskimatun eta anu ngageringkeun. Ngageringkeun jadi nyieun sabab gering. Watar kula asai jeung ari tinggal dahar sore-sore muhrimatun eta anu mikunkeun jadi sabab pikun. Wal arabu jari urang Arab takulu eta ngucap ya arab. Tarkul ghadati ari tinggal dahar isuk-isuk yuzhimu eta ngaleungitkeun ieu tarkul ghada bisa hamil kalati kana gaji birit bokong teh birit. Yakni ngamaksud Arab al-alayasa kana birit. Wakola dengan dawu sabaluhu kama sapalina jiran kalikmat lini ka anak lakina ya ba'duhu kama. Ya bunayya anak laki leti kuring la takhruj ulah keluar anjeun min manzilika ti mah anjeun hatta takuda sehingga nyokot anjeun hil maka kana hilim anjeun. Maksudna takuda hil maka teh ayat tatawalda tegesna dahar isuk-isuk anjeun. Sehingga dahar isuk-isuk heula. Idbihi karena kusabab ieu tatawanda yabqa tetep naon al hilmu hilim wa yazulu jeung leungit naon atoesu nyongsrong kana kadaharan. Wa huwa jari tatawanda aya deui aqalla eta nyaeutikeun ieu tatawanda lisahwatihi kana mikayang nasi jalma 5 kana perkara yuro au ditingali ieu mah disuki di pasar.
Wa qala jeung ada usaha hakimun ahli hikmah lisaminin kajama anu lintuh. Aro alaika qotipatan min nasji adrosika. Aro ningali kuring alaika iluhureun teh maksudna mah di anjeun. Aro ningali kuring alaika nureun anjeun qotipatan kana simbut min nasji adrosika. Tina tinunan pirang-pirang gugus si anjeun. Jadi tina barang dahar. Pamima tah eta tina naon? Ya ari qotipah ola ngucap samin min akli lubabil burri. Tina ngadahar min akli lubabil burri tina ngadahar aci beas tipung teh aci beas wasigoril makzi jeung mekaca anu leutik. Wa udahinu jeung make minyak kuring bijami ban pasajin ku minyak sengkeh wal basu jeung make kuring labisa ya basu jeung make kuring al katana kana katun. Al khamisu kaya mana al himyatu etalapan al himyatu. Al himyatu ari pantang gitu. Al himyatu ari pantrang taburu eta ngamadaratkeun ieu himyah disohihi kajalma anu cager. Kama yaduru saperti ngamadaratkeun naon sarkua ninggalkeun himyah bil maridi kajalma anu gering. Hakaza kila. Hakaza ye nyakitu seperti al himyatu taduru kila diucapkeun yeza za hakaza yang seperti al himyatu taduru diucapkeun yeza. Wa qala jeung ada usabadum sanes ulama man sajama ihtama anu pantrang ieu man bahwa ari man ala yakinin eta netepan kana yakin mina makruh tina perkara dipikalewa wa ala sakin jeung netepan kana mangmang minal awafi tina pirang atiatun awafi ma mina awafi tina pirang-pirang kacageran. Wa hadza sareng ari ieu ihtima nu dibapum tina ihtama ya tam ihtima wa hadza jadi ihtima hasanun et alus tialis sihatina tingkah sehat. Warwa jeung ningali saha Rasulullah sallam Suhaiban ka Suhaib ya kulo ngadahar ieu Suhaib tamaron kana korma garing wahida ayeuna jari sarasa hijina panon duana Suhaib romda eta anu sakit gering faqala tu nya Rasulullah ata kulu nah ngadahar anjeun atamaro kana korma garing wa anta bari ari anjeun romadun eta anu nyeri panon sakit panon. Faqala tu nya dawuh Suhaib ya Rasulullah innama aqulu pastina ngadahar kuring bisakti maksudnya ningali nanya innama aqulu pasti ngadahar kuring ngadahar kana korma bisakti ku sabelah panon al akhori anu sejen yakni ngamaksud Suhaib jani basalimati kana arah panon anu salamet anu sanjir wadohika tuliseri sallallahu alaihi wasallam. Asadisu ari genepna anau eta setuna kala penyentingkah yusabu eta disunatkeun naon ayu mala yen dibawa naon toamun kadaharan ila ahli mayit ka ahli mayit. Kula warga jadi mau.
Walamma jaa jeung samangsa datang naon na yu Ja'far bin Abi Thalibin beja mautna Ja'far bin Abi Thalib beja mautna habar mautna Ja'far bin Abi Thalib qala tangadau kanjeng Nabi sallam inna ala Ja'far saytuna kula warga Ja'far sagolu eta katungkul sibuk sagolu eta katungkul ieu ala Ja'far kabeh bimayitihim ku maut zaman maut gitu bimayitihim ku zaman mautna ieu ala Ja'far kabeh nyata sate Ja'far mayit anson itu amihim tinggal pinanyeun kadar ali Ja'far kabeh pamilut tak kudu mawa aranjeun kabeh ilahin ka ieu ala Ja'far kabeh mak kana perkara ya kuluna anu ngadahar ya ala Ja'far kabeh. Ya kula warga Ja'far sibuk tuh ku mayitna nyata Ja'far. Sehingga pengen kadaharan sok mawa kadaharan. Fadzalika taritu ayyuh mala to'amun ila ahli mayyiti ayyuh mala sunnatun eta sunnah wa idza qudima jeung di mana-mana dipajukeun tadi suguhkeun wa idza qudima jeung di mari suguhkeun naon dalika itu ta'am ila jam'i kajama loba hala tahala naon al aqlu ngadahar minhu dinazalik dalik ternyata ta'am teh ilama aing perkara yuhayyau au dikawiskeun ieu mah lin nawaihi pikeun pirang-pirang awewe anu sasambat pikeun pirang-pirang awewe anu sasambat naihatun nawaih wal muinati jeung pirang-pirang awewe anu lungan alaikana ieu mah lungan dia bukai ku teurik wa jazai jeung ngarasunat palayan bagi atuh teu pantos teu meunang naon ayu kala yen didahar ieu mayu hayau ma'ahum litaglidnya maum sartana ieu nawaih muinat asal katujuna layan bagi eta teu pantos teu meunang naon ayah duro yen hadir ieu si jalma fa ama zalimin kana kadaharan jeung zalim pain ukriya salam dipaksa si jalma pal yuqalliyata kudunya artikeun si jalma al akhlaq kadaharan wala yaqsidu jeung teu ulah jeung teu ngamaksud isi jalma atau amakana kadaharan al atyaba anu leuwih enak roda nolak sahabat dul muzakkina sapalihna jalma anu ngabersihkeun kabeh ngabersihkeun saksi tukang naliti saksi sapa yang membersihkeun kabeh nolak sahadataman kana panyaksiana jalma atawa kana nyaksiana jalma hadoro anu hadir ieu manto amasultonin kana kadaran raja faqala tuling ucap ieu man hadoro kuntu bukti kuring mukrohan eti paksa faqala tuling ucap ba'dul muzakkin roaetu ka ningali kuring ka anjeun taksidu ngamaksud anjeun al atyaba anu leuwih enak watu kabiru jeung ngagedekeun anjeun alukmata kana huapan wa makunta jeung teu bukti anjeun mukrohan eta anu dipaksa alai kana ieu aklu teh dah koma wajibaron jeung maksa saha sultan raja hadzal muzakkiya ka ieu muzakki mun tadi mah ba'dul muzakkin teh ada muzakkiya kaya jangan membersihkeun maksa al akli kandahar faqala tuling ucap hadzal muzakki imma an akula moh yen dahar kuring wa ukhalliya jeung ninggalkeun kuring atas siata kana ngabersihkeun au uzakkiya
Gimana pula atawa ngabersihkeun kuring wala aqulu jeung teu dahar kuring. Jamak ieu mah palam yajidu tuluy teu manggihan ye salafin kabeh. Buddan palam yajidu tuluy teu manggihan ye salafin kabeh. Tadi mah suapan. Buddan kana kasugihan. Itu manggihan kana kasugihan butuh teh. Minta siati tina ngabersihkeun ye hadzal musakki. Patauku tuluy ninggalkeun ieu salafin kabeh ka hadzal musakki. Wa hukia diceritakeun naon an-Nazannuni saytuna Zannun al-Misriya anu bangsa Mesir hubisa eta dibui ditahan Yedannun walam ya pun jeung teu dahar Yedannun ayaman dina pirang-pirang poe isi jenis dina buyan. Pakana tuluy kabuktian lahu eta pikeun Dannun saha ukhtun dulur awewe fillahi dina agama Allah. Paba'atsat tuluy ngirim ya ukhtun ilahi kadannun ta'aman kana kadaharan min maghsiliha tina maksudna min maghsiliha tina hasiangan tehna eta min maghsiliha tina ngantehna ye ukhtun nyirim ta ukhtun teh kadannun kana kadaharan tina hasiangan teh ala ya disujani netepan kana tangana tukang jaga bui nyata sipir bui teh kumaha jadi kadaharan teh dipihapekeun ka sipir bui alaya disujani tepan kana tangana tukang jaga bui pihapekeun pamtanah tuluy narima katengah ieu Dannun palam yakul tuluy tenganar ieu Dannun patabatu tuluy nyatad atana pimangloh Dannun sa almar atau awe nyata uhtun teh. Ba'da zalika ngadama dina sabar itu khuruj minas sijni. Khuruj minas sijni keluar tina tahanan. Nah, anjeun mah dibere kadaharan teh teu didahar. Faqala tuluy ngucap Dannun kana kabuktian ieu ta'am halalan eta halal kadara mah halal walakin ja'ani dina tapina datang ieu ta'am ni ka kuring ala tibti dolimin dina luhureun bakti na jalma nu dolim naon bakti wa asyara jeung isara ieu Dannun bi ku ieu tibti dolim ilayat disujani kana leungeunna tukang jaga bui. Bohongan eta dipihapekeun ka sipir bui. Sipir bui mah jalma dolim. Padahal mah kadahara mah halal. Nah eta melalui tangan sujan, tangan dolim. Wadah jadi imtana'a falam ya'wana. Goyatul waroi eta pameakan api. Asami kalapana hukia eta dicaritakeun an Fathil Musli katampi ti Fathil Musli rahimahullah. Naon anau saetuna Fathil Musli dakhala eta asup ye Fathil Musli ala Bisrin al-Hafi. Ka Bisrun al-Hafi. Zairon barenu zarah. Pahroja tuluy ngaluarkeun sa Bisrun dirhaman kana sadirham. Pada pa'ah tuluy mikeun atau masrahkeun tuluy mikeun ieu Bisrun hu kana dirhaman li Ahmada al-Jalai ka Ahmad al-Jalla qadimihi jadi badatina Ahmad qadimi tegasna ladena ieu Bisrun pakolan sak Bisrun Istar kudu meuli anjeun bi ku ieu dirhaman ta'aman kana kadaharan jayidan anu alus. Wa udaman jeung deungeunna thayyiban anu alus. Qala ngucap Ahmad. Pastaro itu tuluy meuli kuring hubzan kana roti nazifan anu bersih. Maksudna anu alus bersih. Wa futu jeung ngucap kuring Ahmad.
Lam yakut tengah dauh sa Nabi kanjeng Nabi sallam li syai'in kana hiji perkara Allahumma kapan Allahumma. Tengah dauh kanjeng Nabi hiji perkara kapan Allahumma. Allahumma Gusti barik muga ngaberkahan Gusti lana kabeh sadaya pihi dina ieu se wazid sareng muga nambihan Gusti na kabeh sadaya minhu tina se siwal labani salian si susu. Tah kanjeng Nabi teh sok padauhan teh kana si susu. Pastaro itu tuluy meuli kuring Allah bana kana si susu, pastaro itu jeung meuli kuring tamaron kana kurma garing jayidan anu alus. Pakondam tu tuluy nyuguhkeun kuring alaihi kapat wa musili. Fa'akhadha fa'akala tuluy ngadahar ieu patwa musili. Wa akhadha jeung nyopot ieu patwa musili al-baqiya kana sasesana. Anu sesa sesana. Pakul tapsa bisrun. Atadruna. Nah nyaho aranjeun kabeh. 5 karana naon? Kudu ngucap kuring. Istarto aman thayyiban 8. Istarto aman thayyiban. 5 karana kudu ngucap kuring istar kaba istar. Istar kudu meuli anjeun to aman kana kadaran thayyiban anu alus. Lianna to amat thayyiba karena setuna kanu alus yastakhriju eta ngaluarkeun ieu to amat thayyib khalisa sukri kana syukuran anu bersih nu murni kana syukuran bersih. Atadruna nanya aranjeun kabeh 5 karana naon? Lam yakut tengucap ieu patwa musili li kakuri kue kanalapan kue kudu ngadar anjeun ya nau karena setuna kalakuan tingkah lain saeda teu meunang lidbaiti eda tepikeun tamu naon aya kula yen ngucap ieu doep li sahibin dari kajama anu ngabogaan ieu mah kue kalapan kue atadunana nyaho aranjeun kabeh 5 karana naon hamala mawa ieu patwa musili ma kana perkara hamala mawa ieu patwa musili ma kana perkara baqiya anu nyasa ieu ma ya nau karena setuna kalakuan jeung tingkah ida soha eta di mana-mana soe teh bener naon at-tawakkul tawakal lam yadurra teh teu ngamadaratkeun naon alhamlu mawa. Wahaka jeung nyarioskeun saha Abu Aliin Abu Ali Ar-Rao Zabariyu anu bangsa Rao Zabari rahimahu muga mikaulas ka Abu Ali saha Allah Gusti Allah azza maha ya Allah wa jalla jeung maha Allah nyarioskeun anau kana saestuna Abu Ali ittaqaza eta nyeun ieu Abu Ali dia patan kana suguh tamu Pa'al koda tuluy ngahurungkeun ieu Abu Ali piha dina biapah alpa sirojin kana 1000 lampu pakola tuluy ngucap lauka Abu Ali saharojulun hilati qad asrofta estu ngaliwat batas anjeun pakola teu ngadau Pak Abu Ali lauka rajul kudu asup anjeun pakullu ma ta ari sakabehna perkara au qadtu anu ngahurungkeun kuring kana ieu ma li ghairillahi karana salian ti Allah paati hu tah eta kudu mareuman anjeun kana itu kullu ma pada kola tuluy asup sa ar-rajul palam yakdir tuluy teu kawasa ieu rajul ala itpahi wahidin kana mareuman anu sahiji minha tina ieu alfa siroj dina alfa siroj pan koto harima penggat teh datang deui pan koto tuluy harima penggat ieu rajul Wastaro jeung meuli saha Abu Aliin Ar-Rao
zabariyu ahmalan kana pirang-pirang babawaan atau napi muatan ahmalan kana pirang-pirang babawaan minas sukari tina gula wa amaro jeung marentah ieu Abu Ali al-Halawiyyin ka tukang manisan kabeh marentah Abu Ali ka tukang manisan kabeh tukangnya manisan hatta banau sehingga ngabangun ieu Halawiyyin jidaron kana pagar minas sukari tina gula alaihi etep nuluhureun ieu jidar saropun ari luhur teh munjukul saropun ari luhur wa maharibu alaihi etep luhureun jidar saropun ari luhur munjukul wa maharibu jeung pirang-pirang paimaran teh maksudna mah anu nonyoana gitu mihrabun maharib wa maharibu jeung pirang-pirang paimaran ala a'midatin lureun pirang-pirang tihang mankusatin anu diukir dilukis kulwari sakabena ieu a'midah min sukarin eta tina gula tumada'a tuluy ngundang ya Abu Ali asufiyata ka ahli tasawuf datang we caritana hatta hadamu sehingga ngarubuhkeun ya Sufiyah sameakan amidah wan tahabu jeung ngarampas ya Sufiyah sameha kana ieu amidah atasiu an kasalapana qala eta ngadauh saha As-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu al-aqlu ari dahar ala arba'ati anha'in eta tepan kana opat pirang-pirang warna al-aqlu di mubtada'keun al-aqlu ari dahar bi usbu'in ku hijramo dahar hijramo mina makti eta tina sapalihna bebendu tadi benduan eta sabendu wa bi usbu'aini jeung ari dahar kudua ramo mina tibri eta tina takamur wa bi salasi asobi'a jeung ari dahar kutilu pirang-pirang ramo mina sunnati eta sunnah wa bi arba'in ari jeung ari dahar ku opat ramo wa khamsin jeung 5 ramo minas saroi eta pirang sorongot sorongot teh jari rakus urang mah opat bahkan 5 wa arba'atu asya jeung ari opat pirang-pirang perkara tuqawi eta nguatkeun ieu arba'atu asya al badana kana badan aklul lahmi kayaknya ada daging wasam mutibi jangan sesenyetan wakasratu husli jeung loba adus loba mani tapi min gueri jimain tidak terlalu jima walam suakatani jeung make atun warbatun jari opat perkara tuhinu eta ngapeskeun teh ngalemahkeun tuhinu eta ngapeskeun ieu arba'ah al badana kana badan tak lemah badan kasratu jimai saja loba jima wa kasratu hami jeung loba bingung wa kasratu surbil ma'i jeung loba nginum cai alar roeki sarta tiduh sanes kana wa kasratu akli hamudati jeung loba ngadahar perkara hasim pengadahar hasim wa arbaatun jeropat perkara tuqawi eta nguatkeun ieu arba'ah al basara kana paninga panon matak tekas panon ajulusu kai didiuk
tujahal ka'bati bari malebahan Ka'bah teh madep kiblat. Ajarusu kan jadi tujahal kiblati bari malebahan kiblat. Wal kuhlu jeung disifat panon indan naum leka sare rek sare. Wanadru lain leka gaya. Wanadru jeung ningali ilal kodrati kana ejoan. Watam dipul malbasi jeung ngabersihan pakaian. Wa arba'atun jari 4 perkara tuhinu eta ngapeskeun ngalemahkeun ieu arba'ah albasoro kana paningal panon. Anadru kaya ningali ilal qazari kana kokotor. Wa nadru jeung ningali ilal maslubi kanu dipanjar disalib. Wa nadru jeung ningali ila parjia mar'ati kana momok awewe. Wal kudu jeung diuk ulah ting ditoongnya. Engke jadi tuyun ieu. Wal kudu jeung diuk tisid baria kiblati dina nukangan kiblat. Wa naumu gitu nya. Oh, wa arba'atun jero perkara tajidu eta nambahan ieu arba'ah sia jimaina jima. Mata kuat jima. Aklu asopiri kaiji ngadahar pirang-pirang manuk tiit. Wa aklu istri pilih. Istri pilih. Jeung ngadahar baratawali al akbari anu gede. Baratawali teh aya anu lemut daunna, aya nu badag daunna. Tanu ieu mah nu badag daunna. Wa aklu pustuki jeung ngadahar muntang. Wa aklu ciri jeung ngadahar pala. Wa naumu jadi sare ana arbaati anhain eta tepan kana 4 pirang-pirang warna. Panaumin tah kae di sare alal kopati netepan alal kopa netepan kana punduk nangkara. Bahwa jadi naumin alal kopa. Naumul anbiya'i eta sarena pirang-pirang nabi. Alaihim eta ngetepkan dia kami assalamu alaikum salamatan. Ya tapakkaruna mikir-mikir iya anbiya kami fi khalqis samawati. Dina ngadamel pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. Wa naumin jeung sare alal yamini kabelah satuhu. Yang hijir kabelah satu. Wa huwa jadi naumin alal yamin. Naumul ulama'i eta sarena pirang-pirang ulama wal ubadi jeung pirang-pirang jalan ibadah. Wa naumin jeung sare ala simali kabelah kensa. Yang hijir ka kensa. Wa huwa jadi naumin ala simal naumul muluki eta sarena pirang-pirang raja. Liyabhama supaya yen ansur naon pahamuhum kadaharna ieu muluk kabeh. Wa naumin jeung sare alal wajhi netepan kana rarai nangkuban. Wa huwa jadi naum alal wajhi naum syayatini eta sarena pirang-pirang setan. Jeung matak nimulkeun sesak napas nanya. Ai mun sare nangkuban. Wa arba'atun jero 4 perkara tazidu eta naman ieu arba'ah fil aqli dina akal. Namana pinter kan. Tarakul puduli kaji tinggal leuwihan mina kalami tina omongan. Jadi teu loba teh nyarita. Kadua wasiwaku jeung nyusur. Katilu kaopat wa mujalah satu solihina jeung ngabarengan diuk ka jalma anu soleh kami wal ulama'i jeung pirang-pirang ulama.
wa arba'atun jeung ari 4 perkara kunna eta ari arba'ah mina ibadati eta teu ibadah. Hiji layah tu teu ngalengkah ieu si jalma khotwatan kana hiji lengkah illa ala wuduin aina tepan kana wudu tegesa boga wudu. Wa kasratus sujudi jeung loba sujud. Katilu waluzumul masajidi jeung netepi di pirang-pirang masjid. Cicing di masjid jeung netepi di pirang-pirang masjid. Wa kasratu qiraatil Qur'ani jeung loba maca Qur'an. Wa qala jeung ngadauh Syafi'i, Imam Syafi'i ayat deui. Ajib tu heran kuring liman kajama yadokulu anu asup ieu man alhamama ka jamban kawese ala roeki netepan kana nyiduh netepan kana tidur teh nyiduh sumayu akhiru tuluy ngahirkeun ieu man al aqla kana dahar ba'da ayah ruja dina sabada yen kaluar ieu man kaluar ti lese kaep mak kumaha layamutu teu maot ieu man wajib tu jengeran kuring liman kajama tajama anu ngekop teh jadi naon bahasa Jawa nama tanduk bekem liman kajama tajama anu ngekop ieu man tumma yubadiru tuluy gagantangan ieu man al aqla kana dahar kaifa kumaha layamutu teu maot ieu man wa qala jeung ngadauh Syafi'i lam aro teu ningali kuring saean kana hiji perkara anfa'a anu leuwih manfaat fil waba'i dina panyakit wabah panyakit tumpur. Nah penyakit tumpur minaban pasaji tibatan minyak tengkeh. Yuda anu dipake minyak naon bihi ieu ban pasaj wa yusrobu jeung diinum ieu ban pasaj. Wallahu alam bisawab. Kitab adab bin nikahi. Ari kitab eta bahasan pirang-pirang adab tata krama nikah. Nikah gak aya adab tata krama. Wa jadi kitab adab bin nikah alkitab tsani eta kitab anu kadua min rubi adapi tina saparapatna pirang-pirang adab min kitab Ihya Ulumuddin tina kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sanaya puji lillahi eta tetapun Allah allazi an la tusadifu. Allazi anu la tusadifu temeneran karena mah teu mangihan tusadifu temeneran naon sihamul auham tasbih pirang-pirang ciptaan anu disarupakeun kana pirang-pirang jamparing teh panah sahmun sihamun allazi anu la tusadifu temeneran naon sihamul auhami pirang-pirang ciptaan anu sarupakeun kana pirang-pirang jamparing bi ajaibi sun'ihi dina pirang-pirang keanehan pada malana ieu lazi Allah temeneran majran kana tempat berjalan wala tarji'u jeung teu balik naon al uqulu pirang-pirang akal an awaili badaiha teu balik pirang-pirang akal an awaili badainya dina pirang-pirang kawitan pirang-pirang anu modena ieu ajaib ila walihatan anu bingung hairo tegas bingung wala tazalu jeung teu eureun naon lato ipu ni'amihi wala tazalu jeung teu eureun naon lato ipu ni'amihi pirang-pirang nikmatna ieu lazi pirang-pirang lembut
bade disaasliakeun mah pirang-pirang anu lembut, pirang-pirang nikmatna lazi. Al alamina ka alam kabeh tatro eta runtuy-runtuy yelatoib. Paya tah ari yelatoibun ni'am tatawala eta tuluy-tuluy yelaton ibun ni'am alaihim ka alamin kabeh ikhtiaron wa kohron tatawala alaihim ikhtiaron kalawan pamilih sorangan wa kohron jeung pamaksa ti Allah. Ikhtiar mah diusahakeun, kohron mah eta mah ti Allah we. Wa min bada'ihi al-topihi jeung eta tina sapana pirang-pirang anu model pirang-pirang tiwalasna Allah. Eta di malatoib ieu mah al-top. Jeung eta tina sapana pirang-pirang badai idofat naon sifat kana mausuf mangga jeung eta tina sana pirang-pirang piwelasna Allah anu model amin badai apa jeung eta tina sana pirang-pirang piwelasna Allah anu model an khalaqo ari yen ngadama Allah minama'i tinatai kainani basaron kana manusia pajak alahu tuluy ngajadikeun Allahu kana ma'i nasaban kana turunan wasihron jeung mertua mitoha wasihro jeung mertua atau mitoha wasallato jeung ngawasakeun Allah alal khalqi ka makhluk syahwatan kana syahwat itorok anu nyedakeun teh jadi maksa mohon itorrohum anu nyedakeun Allah ka khalqi bihaku syahwat ilal harosati kana pepalakan di dia mah maksudna majimah nya. Pada ayat faktu harsakum annasitum nyedakeun Allahum ka khalqin bihaku syahwat ilal harosati kana tandur jimat ya jabron karana nambah kumaha kanu marawat wasabqo jeung netepkeun Allah bihaku sabab syahwat naslahum kana turuna khalqi kabeh ikharon wa qasron ikharon kalawan maksa wa qasron jeung tegasna maksa Tuma al-doma tuluy ngagungkeun teh moharakeun. Tuma al-doma tuluy ngagungkeun Allah amro anu sabi kana perkara teh urusan pirang-pirang turunan. Wajala jeung ngajadikeun Allah laha pikeun ansam. Qadron kana martabat yang jadi harga kana martabat. Paroma tuluy ngaharamkeun Allah bisababiha kusababna ansab asipaha kana zina. Wa balago jeung muharakeun Allah fi takbihi dina ngagorengkeunana ieu sifat rodan karana nolak wa zajron jeung nyegah. Waja'ala jeung ngajadikeun Allah iktihamahu kana ngalakona ieu sifat dijadikeun jarimatan kana dosa pahisatan anu goreng wa amron jeung perkara imron anu agung teh pohara wa amron jeung perkara imron anu agung
wa nadaba jeung nyunatkeun Allah ilan nikahi kana nikah wa hasa jeung ngagegereh nganyurkeun jeung ngagereh Allah alaika nikah istihbaban kalawan sunat wa amron jeung parentah pasubhana man kataba al mauta ala ibadihi pasubhana man tah banget maha suci zat kataba anu masikeun ieu man al mauta kana maut ala ibadi ka pirang-pirang abdina man fa'azallahum tuluy ngahinakeun ieu man ka ibad kabeh bi ku ieu maut hadman karana ngarubuhkeun teh ngaleungitkeun wa kasron jeung mecahkeun summa bassa tuluy nyebarkeun Allah buzuron nutopi buzuron nutopi kana pirang-pirang simani nu disarupakeun kana pirang-pirang bini kana pirang-pirang simani nu disarupakeun kana pirang-pirang bini fi aradil arhami dina pirang-pirang ti anakan anu disarupakeun kana pirang-pirang bumi taneuh teh dina pirang-pirang ti anakan disarupakeun kana pirang bumi wa ansa'a jeung ngabijiekeun Allah minha tina aradil arham khalqan kana makhluk waja'ala jeung ngajadikeun Allah kana hukana khalqan ngajadikeun Allah hukana khalqan likasriya mauti karana mecahkeun maut dijadikeun jabron kana nambah tanbihan karana ngelingan ala anak bihara maqadiri kana saestuna pirang-pirang pamasti Allah nu disarupakeun kana pirang-pirang sagara ala anna bihara maqadiri kana saestuna pirang-pirang pamasti Allah disarupakeun kana pirang-pirang sagara payabatun eta lober alal alamina ka alam kabeh naona nafsan kamanfaatanana wa darron jeung kamadaratana wa khairan jeung kalusanana wa syarron jeung kagorenganna wa usron jeung hefena wa yusron jeung gampangna wa tayyan jeung nilepna wa nasron jeung nyebarkeunana wassalatu rahmat wassalamu jeung kasalamatan ala Muhammadin eta muga tetep ka Kanjeng Nabi Muhammad al-mab'usi anu diutusna teh bil indari kalawan jeung sieun wal busra jeung hubungan wa ala ali jeung muga ka kulawarga Muhammad wa sabi jeung ka pirang-pirang sahabat Muhammad salatan kalawan rahmat layas tapi anu teu kawasa laha kana salatan naon al hisabu ngitung adan syukur mah teu bisa dihitung teu kawasa laha kana ieu salatan naon al hisabu ngitung adan kalawan ngitung cenah wala hasran jeung teu ngaringkas Wassalamu jeung muga mapen kaselamatan Allah tasliman kalawan kaselamatan kasiron anu loba amma ba'du. Anapun sabada mata bismillah alhamdulillah salawat ka Nabi. Lainna nikah tasira nikah mu'inun eta nulungan ala dini kana agama wa muhinun. Ahana yuhinu ihanatan. Wa muhinun jeung ngahinakeun li sayapini ka pirang-pirang setan. Wahisnun muhinun wahisnun jeung benteng duna adu wilayah dina arah-arah musuhna Allah hasinun anu kuat
Wa sababun jeung sabab litaksiri pikeun ngalobakeun umat. Nikah teh sabab pikeun ngalobakeun umat. Allazi anu taksir bihi eta ku ieu lazi taksir. Ieu teh sanes mubahatu kitu nya ente. Mubahatu allazi anu bihi eta ku ieu lazi taksir mubahatu sayyidia mursalina ari agung-agungana Gusti anu diutus kabeh nyata kanya nabi. Lisa iri nabiyana kasasesana para nabi kabeh. Sabab isukan bakal loma para nabi. Bakal loma ku umatna. Tah kanjeng nabi ngaraoskeun bangga ku seueur umat. Jadi nikah teh hiji mu'inun aladin, dua muhinun lisayatin, tilu hisnun hasinun duna aduillah, kaopat sababun litaksir. Pama ternawan perkara ahrohu eta manteskeun ieu emat kana nikah. Cek urang mah aya pantes bisa nikah di antu taharro kana yen dinya-nya pantes kana yen dinya-nya naon asbabu pirang-pirang sababna nikah watu pallo jeung diriksa naon sunanuhu pirang-pirang pasal nikah wa adabu jeung pirang-pirang adab tata nikah watu sroha jeung dipertelakeun naon maqasidu pirang-pirang pamaksud nikah wa arabu jeung pirang-pirang pangabutuhan nikah watu sholat jeung di watu fas sholat tafsir watu fas sholat jeung diwincik diperincik naon pusuluh pirang-pirang pasana nikah wa abwan jeung pirang-pirang babna nikah wal qadru jeung ari ukuran al muhimmu anu penting min ahkami tina pirang-pirang hukuman nikah yan kasipu eta narima terbuka ieu qadru muhim fi salasati abwabin dina tilu pirang-pirang bab. Jadi ukuran anu penting tina hukuman nikah bakal terbuka dina tilu bab. Al-babul awwalu ari ibnu qayyim fitarjibi eta tetep dina ngararesep dina nikah. Wa anhu ari tarjib anhu mah jadi nyingsieun. Wa anhu jadi nyingsieun tina nikah. Al-babu sami ari bab anu kadua fil adabi eta tetep namartalakeun pirang-pirang adab tata krama al-mar'iyati anu diriksa fil aqdi dina akad wal aqidayani jeung jaman akaduan. Al-babu salitu ari bab anu katilu fi adabil muasyarati tetep namartalakeun pirang-pirang adab tata krama rerengan ba'da aqdi dina sabada akad ila firaqi nepi kapisah pisahna mana ku ditolak atau aku maot